Marana cina reki ya biasa rame jadi dia tuh kadaharan rehe bulan mah ya kadaharan rame ya iya majikan eueuh kairo nganterkeun si Pedro maca ieu surat baduhe budak teh A'udzu billahi minas syaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala Sadaqallahul azim. Mana? Nah, jangan ka dia, Cik. Naon teh ka dia? Puting. Naon ka dia? Puting. Aya naon ka dia puting. Oh, terus itu di wetan, ayo haji, gitu teka deh, pan dia cek Pak RT ngahajan ka dia. Oh, sing jelas ngomong deh ya. Sing jelas ngomong nak. Oh, Pak RT dia ngomong. Dia perlu naon tuh ka dia nak? Perlu naon ka dia nak? Atau eta Ngurus ke naon? Ngurus ke naon ka dia? Puting. di wetan, Pak RT di wetan. Atuh haji nanya ngurus ke naon ka dia nak? Oh, eta Pak RT. Kemari teh budak para sayang beres. Oh iya, tuh beres kena. Atau kemari. Oh, syukur yang beres mah. Pugulum untuk RT mah beres eta budak kumaha. Atuh nunggu seharian ku RT mah. Gitu. Lah abdi mah teu bisa, abdi mah bisa ngadoakeun ka budak Mang Anwar jeung kasih nengna gitu. Lain ji RT lumun kurang sabar mah eta nguruskeun budak mah para saya ribut bae. Atuh kan kudu sabar jadi RT mah. Kudu kana ceuli gitu. Iraha Kudu sabar jadi RT mah. Oh, RT sabar. Pokoknya kudu sabar. Sabarna. Gitu. Geus beres ayeuna mah budak eta ribut. Geus beres alhamdulillah. Di kamari teh para saya bae. Mang Anwar sudah ayeuna mah geus beres. Tuh geus beres gitu. Bisina gitu haji bimbang gitu kena pikiran gitu. Makanya Pak RT ngahaja ka dia. Nah nyampekeun eta budak geus beres. Oh, geus beres. Kartu keluarga geus beres. Lain ji kemarinya. Pemajikan Mang Anwar. Mang Anwar ka imah. Ka imah ya non tuh. Eta pepegatan ngomong nama. Ai budak mah kamari heuh teh. Ka imah ge lain nguruskeun cerai lain. Ngan surat pindah, kartu kakak jeung KTP. Da Mang Anwar geus lila di dieu, 2 tahunan mah pindah, can boga surat pindah jeung kartu keluarga. Lain cerai lain. Pancek RT ge kitu nya. Ka Mang Anwar ngomong Pak RT mah teu bisa nguruskeun aya masalah. Iya mah surat cerai mah eta mah Pak Amil urusanna. Atuh ai cerai mah. Ai masalah cerai mah Pak Amil. Naon? Ai kartu keluarga mah. Berarti bener Pak RT bener. Atau bener ngomong lama gitu. Nah, urusan kartu keluarga mah jeung surat pindah Pak RT nu nguruskeun meureunang. Dari Pak RT mah eta mah teu bisa. Atuh mah bisa ngurus surat cerai mah. Teu bisa eta mah. Lamun meureunang surat pindah, kartu kakak, KTP meureun Pak RT bisa. Atuh pancuk we ngerti tadi kitu ngomongna nguruskeun kartu keluarga. Mengawal ke Pak RT nguruskeun cerai lain. Eta geus dibejan ku Pak RT gitu. Geus dibejan ona. Pak RT teu bisa ka Pak RT nyen surat cerai mah gitu. Eta mah ka pamil wae datang. Lain haju lieur ke urusan. Tina kartu keluarga kana cerai kumaha deui? Haji ngadukungnya eta pepegatan. Ngadukung naon? Eta majikan Mang Anwar. Pepegatan eueuh. Lain lamun jadi kawin ku RT ngadukung. Atuh geus lamun puguhana pepegatan ari teh moal pepegatan. Berarti meureun kudu dipercepet eta kumaha. Atuh anjeun kartu keluarga mah kudu dipercepet. Atuh heuh anjeun kartu keluarga mah kudu dipercepet. Atuh ka Pak Amil eta. Pana eta mah urusan Pak Amil. Atuh ai cerai mah. Urusan Pak Amil ai cerai mah. Atuh heuh. Lamun kartu keluarga meureun KTP ka Pak RT. Atuh kudu ka Pak RT kalau tuh mah. Eta mah surat cerai ka Pak RT. Ngan Pak RT teu bisa. Kayak gitu sana cerai nanti. Penting kamarina ka imah. Ira tuh. Mang Anwar jeung pamajikanna. Tuh teh pamajikan Mang Anwar tuh. Neng, ada Neng. Perlu ya. Non Pak Haji. Di tadi ngobrol jeung Pak RT tadi geus nyambung Pak Belit, mah teh wae. Tali bejeung kata kal jauh. Ada sekedeng perlu. Kedap.
Tuh Ji, canon-canon pemajikan Mang Anwar geus ka dieu nya nyamperkeun RT. Mana? Eta bieu. Kita haji bieu ka dia gaya perlu haji. Teu Ji teu make pelet murni Pak RT mah kieu. Neng geus haji tah perlu. Ini ribet ya urusan aja nak. Enak Pak Haji. Perlu saeutik ya Pak RT tadi ya melitkeun omongan bae teh hati aja nak. Melit kumaha maksudna? Melit ngurusin amboa. Eta datang Ji. Itu datang dah karab jalo dia. Cek RT ge geus bogoheun eta ka RT. Percaya deh sama Pak RT. Makanya Pak RT mau murni itu make pelet-pelet gitu. Paneng geura jelaskeun ka Pak Haji. Pak RT geus lieur ngomong jeung Pak Haji mah. Kumaha ge jelaskeun teu ngartieun Pak Haji mah omongan Pak RT. Pak RT. Iya neng kan di ngobrol aja jeung Pak RT. Teu kaharti ku Pak Haji. Itu arti kumaha Pak Haji? Atuh kamari ngobrol kanjeng neng kamari kayak mah Mang Anwar. Heeh. Nuk nyeun surat pindah jeung kartu kakak heuh. Heeh. Aing ngobrol jeung Pak RT biar lain deui nyeun surat cerai cenah. Pugana ge kamari lieur Pak Haji ngobrol jeung si RT teh ieu dong. Tuh Ji, geus blak-blakan ka Pak RT. Kadenge mun bogoheun ka Pak RT. Ayeuna geura jelaskeun ka Pak RT. Mumpung aya Pak RT na. Gitu. Biasana jeung awe masuk kadengieun tara dong utara. Sok ger ge geura obrol. Pak Haji sugan we kadengeun. Pak RT uing mah kamari kanu Pak RT oge nek nyieun surat cerai. Uing mah nek nyieun surat pindah jeung surat kakak. Ih, berarti meureun salah RT. Pan sa RT nek nyieun surat cerai nek cerai jeung Mang Anwar. Mang tadi ge Haji ngomong, Mang Anwar mah kayak Mang RT ge nek nyieun surat pindah jeung kartu kakak, kan nguruskeun cerai lain. Kumaha dieu teh? Tuh Neng, si Haji mah teu kadengeun cek punggung geus dijelaskeun bieu nek nyieun surat pindah. Lah kumaha Pak RT we? Pak Haji dah mah geus beresnya nek geura balik. Ya Pak Haji. Neng, sekarang dia tuh jalannya. Heeh. Si buka tanah Pak RT. Hari ya, ngobrol abang jelas. Dong teh buka cerita kumaha deh. Ulah dong teh jadi mama. Lain Ji, bieu kadenge cek pamajikan Mang Anwar lain nguruskeun surat cerai, nek nanyakeun surat pindah jeung kartu kakak. Panti tadi ge Haji ngomong teh, dengikeun. Mang Anwar jeung pamajikanna neuk nyieun surat pindah jeung nyieun surat kartu kakak, neuk nyieun surat cerai lain. Pan Haji mah tadi kuat ngadukung segala ka RT lamun eta jadi cerai. Henteu, teu ngadukung. Henteu teu ngadukung. Mantak Haji ngomong sekali deui ka RT heuh. Dengekeun ya. Kudu nyambungnya ya. Mang Anwar mah tiga mari ngomong. Neuk nyieun surat kartu kakak jeung surat pindah ka RT, lain neuk ngurusin surat cerai lain. Lain bieu. Pamajikan Mang Anwar ngomong gitu neuk nyieun surat pindah. jeung Apa surat yang tadi kakak. kitu ngobrol. RT yang pacar Haji dong segala lain bungkusna RT nu dongo. Eta berarti meureun pamajikan Mang Anwar na salah ngomong ka RT kamari, penting kamari. Salah ngomong kumaha? Neuk nyieun surat cerai cenah ngomong. RT nu dongo, RT nu salah. Oh, salah eta pamajikan Mang Itu salah. Anwar salah kumaha ngomong ka Pak RT. Atuh bener deui salah mah. Ingin salah ngomong naon? Salah ngomong naon? Pamajikan Mang Anwar. Apa RT? Mang Anwar Heeh. neuk nyieun surat cerai ka RT. Orengan cek pamajikan Mang Anwar bieu neuk nyieun surat pindah jeung kakak. Lain Haji mah bingung ka RT heuh. Aing ngobrol jeung pamajikan nyambung, jeung salakina henteu lain RT Bogor lain. Lain eta Mang Anwar. Kuat bisa kitu nya eta neuk nyieun surat kakak gitu. Jadi ka surat cerai gitu. RT mah teu ngarti. Lain RT ngarep-ngarep deh heuh cerai pamajikan jeung salakina. Atuh eta mah karuan Ji, ceritanya. Astagfirullah, pamali. Aja ngadukung tadi ka RT. Sahan ngadukung dan teu Bogor lain. Hah? Bogor lain ka pamajikanna. Atuh bogo. Kieu teh da ayeuna geus peuting heuh. Geus jam 11 mah. Teh awak rada muriang, geura balik Pak RT. Itu. Ampunten Ji, iya nya lain tu kayang lila-lila di dieu. Negara balik wae Pak RT karunya si beta tadi mah sorangan bae. Tadi Haji geus ngomong kitu, geus peuting Pak RT geura balik. Tadi Pak Haji ngomong kitu geus, lain ditah ngendong lain. Oh, ale ngendong mah Ji. Ngendong teh si beta di mah sorangan. Tuh karunya si beta. Mau ngendong. Geura balik bae nang geus peuting heuh. Teh geura balik kali itu, geus rada muriang gitu. Ji ulah nyokot angkel paman ngendong. Mau tanggal. Ulah negara balik wae Pak RT. Geura balik ke itu. Mau ngendong. Ulah nyokot angkel. Geura balik. Si Haji mending maksa ti ngendong. Pugu mau ngendong nek balik bae. Mending paksa ngendong ku si Haji mending balik ti heula aing.
Naon teh? Ente mau Orang ngendong, minggu guru bukan gitu. mau ngendong balik wae.